Oke guys, kita udah bersilaturahmi ke Mang Lasun ya. Tanya jawabnya udah dulu ya sama Mang Lasun. Sami-sami. Ayo kita lanjut ke Bah Oni. Oke, OTW. Ada guys, balik nang Westwood. Oke guys, nah ini rumahnya Bah Oni. Jadi ada dua guys yang kita mau kunjungin teh. Tiga di daerah sini. Ada Bah Oni, ada Lasun, udah Hadi, ada Ujang Orai di bawah. Jadi ini kayaknya Bah Oni gak ada nih. Kita lanjut ke Ujang Orai aja. Oke? Gasku. Mana, Mang? Proyeknya. Poek. Mana tadi itu berarti? Yang labu we urang. Oke guys, ayo guys. Gaskeun, mudah-mudahan ada orangnya ya. Oke. Sieun labu aing mah. Sieun Mang dengikeun kan ieu kamerana kieu nya Mang. Tamun dikiekeun teh sok anjing balik sorangan. Siram. Ayo guys, mudah-mudahan ada guys ya di rumah. Ayo. Assalamualaikum. Oh, pergi keluar. Kami mah. Kadapda eta ka Iki ngomongin kucuk. Oh gitu. Ngalereskeun hungkul eta toren. Oh. Biasa. Oke guys, jadi nggak ada guys Ujang Orainya guys. Jadi kita harus nungguin. Gimana nih? Kita mending ke Bah Oni dulu ya. Oke guys. Ya abi ka Bah Oni gawe sekedap teh. Kayak ka Dede. Kita nun teh. Assalamualaikum. Aduh, Mang. Balik lagi guys. Aduh. Ayo guys. Mudah-mudahan ada guys. Assalamualaikum, paket. Mudah-mudahan ada. Paket. Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada guys orangnya guys. Ada guys orangnya guys. Nah, Ngarahon kadar ieu. kan cegurangnya kan. Ayah kan. Ayo orang tanya-tanya guys. Asup tapi tuh dibuka guys pentuna guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah. Akhirnya dibuka guys. Nah jadi ini guys pemain cari TV lama guys ini guys Sehu di cari TV guys. Kalau Roni
Kemana wae? Kemana wae? Ya akhirnya ketemu guys. Jadi anda ya apa pelukan atau ke kamera? Anger mana kata tadi ya? Sok. Asik. Oke lah, bah. Jadi gini guys ya, kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol bareng Mbah Oni ya. Jadi sebelum siap-siap kita apa namanya teh? Woi, Siap. Payung gitu teh. siap-siap pula. Intinya siap-siap pula we. Kurang tanya. Oh nyeting gitu. Jeung Mbah Oni guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak jadi enak orang nepi ka imana Mbah Oni. Tapi tinggal mana ieu orang tungguan tadi wae. Duh, boy. Mbah Oni ka mana? Ela. Baoni. Baoni. Mau balik. Sok itu tapi kaki lu pasti datang. Ting sok. Hiji. Dua. Aduh digorowan sama iya geningan. Oh iya, Baoni. Ah iya boy, bawa teh. Mana sudah bagi kilo di kerana abah kenarti. Apa ge? Asik kabeh. Kumaha bah, damang bah? Alhamdulillah. Tos selaminya orang teh tependaknya. Ame karua kan itu ke peluk. Bu. Alhamdulillah guys. Jadi masih kena sehatnya bawaninya. Alhamdulillah. Sehat Bani. Alhamdulillah. Orang teh penak deui geunya alhamdulillah masih diparangkeun penak alhamdulillah. Masih teteh damang. Alhamdulillah hareeng ya. Oh, nu hareeng. Mudah-mudahan hareeng nasi teteh sing diengalkeun damangnya, sing diengalkeun sing diengalkeun damang. Pokona mah. Saya pada ngenalkeun generasi baru di Cari TV Baoni. Palingan dipasih. Heeh, dipastikan kene. Ya pun Senior. kali-kali. Jadi kieu Baoni aya setahun lebih tepenak langkung. Pas beuki kasep Baoni. Hidung. Luar biasa. Jadi orang teh kudu tahu wae gitu. ulah tahan enggak jenuh sa di dia. Adio lompat-lompat. Jadi kieu baoninya tadi jadi kieu jadi kumaha gitu we. Insyaallah. Mungkin selama ieu Cari TV teh kan vakumnya setahun setengah. Jadi banyak di beberapa netizen pertanyaan kemana iya kalian Cari TV, kemana iya kalian Cari TV. Nah ini penak guys, iya orangnya mau nih anu ayam di Pasir Impor Goreng teh. jadi ini orang tanya-tanya kemana wae selama iya gitu ya guys. Nah ini ditanya ku si Ciboy. Ayo boy, tanya boy. Win malisnya ka dia berarti. Tanya boy. Tanya suhu. Panas suhu 28 derajat Celcius. Oh senior. Aduh lain badminton ya. Kumaha toyok di gerawan naon dulu. Gitu pokoknya mah. Sok lah. Sok atuh Pertanyaan lainnya. Nah, kita dua. Tahun sabaraha Bang Oni gabung di Cari TV. Upami telepat gabung sareng Cari TV teh tahun 2002 hiji itu. Hiji Iya, 2 tahun lalu berarti. Eta we pokona mah kitu we. Bener, 2002 hiji 2022 2 hiji. Upami telepon. Telepat. Kan kitu. Kedua lanjut aja. Dua terus katilu. orang ngomong dia ke di YouTube dia tahu punya kamu Dia mana? Boy, malah boy. Nonton. Lanjut itu. Ya, mau lanjut kan? So, Kedua, kumaha pesan gabung selama di Cari TV.
kesan kesana di 2002 hiji dugi ka vakumna alhamdulillah gitu we. Kesan nama alhamdulillah Itu teh kumaha. gitu hese diungkapkan ku kata-kata we pokokna mah gitu we pokokna hese. Lanjut bang, lanjut. Aktivitas tahun setelah vakum bicara TV. Wih, baru kan. Nya kuli wih mah gitu we pokokna mah. Tapi mah tukang kuli. Terus gitu tadi wae. Kuli sudah kuli naon tah? Kan aya kuli bangunan, aya kuliah. Kadang-kadang kan bangunan, kadang-kadang kan kuliah wih mah. Gitu. Lanjut deh. Lanjut tamatkan. Ya, Jangan. kalau iya durasi ya, orang nggak bisa diakan 18 menit, ayo bahan 5 menit beres ya mana ya iya mah. Apa sih mah gitu we. Lanjut boy. Oh, jangan ke generasi penerus cara TV. Jangan. Oh jangan tuh berarti itu monokan ya. Manyangan, Jangan. Ujang Wah jangan. amanat lah. Amanat. Nah, amanat tuh kieu we, ke generasi anak. Oh gitu we. Sing sarehat, Amin. sing sauyunan, Amin. terus sarua salengkah pokokna. Amin bener. Bener. Tah gitu we. Ulah semaut. Gancang monet gitu loh. Heeh, tah. Amin. Nah, tong ningali ka dieu monyet. Monet. Oh, monet. Tapi itu nyarius banget. Sekolah tempat pohon. Monyet selalu. Eta gitu lah. Iya pertanyaan terakhir ya. Bisa ke dentran. Lila-lila teh jadi anak sarua Sing nyambung atuh bah ditanya teh sing nyambung geura. kan tadi oke nyambung. Jadi wajangan ke generasi terbaru teh anu bener-bener kumaha gitu kaharepna. Dina gitu kan tadi oke. Ya. Sauyunan heuh. Mau balik imah kudu ngapung jangan orang tamatna jadi. Kumaha Terakhir, jawaban Bah, iya terakhir. mah bener, Bah, iya mah. Oh pasti tadi kayak bener. Sok. Serian wae sekali-kali alam teh jeung ceuri. Daripada hitutan bau. Jadi itu serian. Lanjut. Keburu atuh kuat. Hayang pertanyaan. Haus. Tadi mah mang langsungnya ditanya teh uga eueuh bikin bingung. Ieu mah nyorosos teu nyambung ya. Mengasun ya, mengasun. Cai kamar bisa langsung teh. Sosok tamatna telepon. Doa ke channel Cara TV. Nah, Udah ngedoa. kela. Iya doa ya. Kudu bener-bener ngadoa ya. Oh. Langsung ada aku kudu bener. So. Oh tah gitu doa nama Iwin mah. Oh gitu doa nama. Bunyi doa. Ya Allah, mudah-mudahan cara Oh. juga Nah, sing gitu. gitu. Oh tuh pancar banyak. Doa gitu. Jadi terimbas. Jero hate. Bukan orang Aing yang ngamirikeuna kumaha cenah teh. Oh gitu. Ya. Good. Oh, sok. Gitu we. Alhamdulillah. Tah itu penting masih salah rehat. Aing enggak punya. guys. Jangan HP. Aing enggak punya orang. Mau balik. Ayah gitu seorang. Ah teh inget aya kau kudu ka dieu aing pokona mah Ya jangan naon. tadi jero dina batin deui mah. HP mang HP. Apa sampai dipakai video? HP mana Bu? HP mana? Usaha we. Telepati deui wae atuh da nu besok ada giliran mang. Kuing we. Oh, sok. Sama pandeket we. Oh. Sama apa jam pena? Ayo nu kieu mah nyaanan serius. Bun tak, bun Haus. lalu kita. Yer. Yang orai hadir. Hadir tak gitu mana mah. Ah. Dia mau goblok. Gitu tah. Jam. Oh, jadi teringat. Oh, siap. Mau apa? Naon datang ah. Allah, Ah ya. Tah doa ieu. Sakali deui nya. Kopi ubar sunuh udun suruput hadir jang orai hadir
Cah, nya. Ada doa halus mah. Pindah-pindah ke dia dulu. Sok bae. Aing beli dia. Kela itu. Nah, pakai helm. Hujan biar teh keur aya ieu nya keur di imah ya keur loba tamu. Keur loba tamu biar teh. Nah, pakai helm di imah. Lain karena motor. Keur loba tamu. Iya aya wah, ya aya panggilan ti luhur cik saya teh mah. Telepati. Oh. Telepati. Telepati mah lain anu gituan ya. Japati. Sama Japati. Pokoknya mah was gitu nya. Helm bus langsung. Langsung itu teh. Tah doana teh kitu. Oh, darah teh gitu. Makan datang. Itu Keluarga kehujanan wah, alhamdulillah atuh. Nah, jadi barudak ieu nya, ieu anu ngaranna Ujang Orai teh, anu selama ieu pernah tampil di Prankari TV. Kumaha Ujang, sehat Ujang? Kasep tuh. Tanya lah ka awewe atuh, kasep teh boy. Hancur. Amal yang disebut kasep ke. Ah, ya amplop sih kamu. Kumaha sehat Ujang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, kita contoh. Kamu itu orang kenalkan yang itu kieu sarua. Mung ah. Ah, saya kenalkan Ujang. Apa? Oh iya tuh Pak. Hampura Pak. Hampura Pak. Pas ini. Ari ya saha ke heula da urang apa Ah, bisa. kapaleun. Jadi ieu teh generasi Kudu dikenalkeun. generasi penerus di cara TV Ujang. Orang mangi di Ciburu we. Ciburuy. Keur ngojay. Kenalkeun. Lain paingan Naon? Ciburu enak caina ieu Ah. kan nambahan deui. Oh, iya, keluar. Oh, paling. Tepangkeun heula. Jadi kan sareng saha? Aduh. Cing. Hoyong terang namina. Aduh, so iya. Nami asli atau nami Asli. Yang asli atuh. nami nu panjang nu pendek na? Nu setengah. Ya, setengah, Bah, setengah. Nami setengah mah berarti tiapmu Oh. itu sakit hukul. Berarti nu panjang. Oh, nu panjang mah kumaha? Nah, Cing. kami panjangna. Nu panjang mah kumaha? Iya, kan dibenarkan gitu. Gitu we. Aku mah maneh we aing mah nanya nih ada lieur nya. Berarti dibenerkeun. Oh, dibenerkeun. Tong heureuy, tong heureuy. Oh, dibenerkeun. Benar sana benar. Ngaran anu bener. Anu benar. Anu bener. Tia Mutiara. Kan. Mutiara. Cenah panjang. Mutiara, ya mutiara. Mutiara. Berarti nu panjang mah lain gitu, boy mana salah. Mah, Tia Mutiara. Aduh ya. Eta panjang. main mewakilkan tak itu. Oh, nah. Jadi Berarti orang hayang apal oge berarti mau jaga yang apal baoninya. nya. Ngaran anu ponok. Mur. Dak geus salieur. Jadi kieu mau jang. Kumaha cing Selama teh. itu kan orang teh ih, serius ya. Enggak serius ya. Serius Tawak pemirsa. Wah, kunci dah. Dok. Sama ya orang kan los kontak, Ya. komunikasi. Lila vakum ambil 1,5 tahun kurang lebihnya. Ya, 1,5 Bermain dari TV. Alhamdulillah ini orang dipertemukan kembali ku Allah teh diparangkeun. Amin ya Allah. Tapi orang masih kena aya tali silaturahmi anu kajaga. Nah, eta mah kudu. Kudunya. Tuh menang leungit eta. Pegat, tuh menang Nah, pegat. tadi kan aya pertanyaan-pertanyaan anu kudu dijawab ka Bahoni. Lieur ujang teh nyambung-nyambung Teu nyambung, kela teu nyambungna pelabah mana? Nah, akhirnya orang tanya ulang ke Mang Ujang. Oh, siap. Ah, berarti barudaknya orang tanya Mang Ujang teh selama ini ka mana wae terus aktivitas naon wae gitunya selama vakum cara TV, guys. Mangga, si Boy, ditaruh si Boy. izin bertanya. Kumaha. Siap. Segala yang iklannya kiretik. Sok ah. Tanya Boy. Kamu bisa ngajawab pencet belnya.
Entong. Oh, gitu. Udah kuis teh. Kuis ieu mah. Entong di pencet we enggak. Geus Ajar resep teh. tong bangare tong bangare. Oh, moal. Ada ayam seri. Entong ayang seri. Mahal. Karena mah dalam nyahan wae juga orang. Buru boy. Kuat. Tahun sabaraha Mang Ujang Oray gabung di Cara TV. Salah nanya nama nih. Kira tahun sabaraha. Oh, tahunan. Oh, tahunan. Justru kieu nya. Orang jadi cerita ya. Cari tahu lah mang lah. Ya. Jadi awal kurang ngadirikeun Cara TV teh salah sahijina ieu Mang Ujang Oray. Lanjut ka Mang Ridwan. Anu ayeuna alhamdulillah masih kena jumeneng. Kurang doakan tuh saya mudah-mudahan Mang Ridwan eta sing panjang yuswa. Lancar rezekina amin. Amin. Nah, di Mang Ridwan terus ketemu ieu. Dia pendiri awal Cara TV, guys. Nah, gitu boy. Jadi pertanyaan eta mah. Muka Bang Oni. Kalau berdiri pada berdiri ada cangkel biar kita. Berdiri sejak tahun Pokok nama tahun Cara TV mimiti teh 2000 hiji awal. tahun 2000 hiji. 2002 hiji awal. Oh, 2002 hiji. 2002 hiji awal. Orang rewas. Tuh. Kita nanyakan apa nang berdiri sejak tahun 2002 hiji. Berarti ayeuna teh can turun atuh Bang. Lain sih salah 18 itu Belum ngerti langsung versi barunya Tapi kuat bisa ada tanpa mau berdiri. 11 tilu versi mah. Orang di pohon deui mau ujangnya tahun 2000 sekitar sakituan lah 2000 Ente 2020 2002 hiji geus berjalan kelanya. 2002 hiji 2018 akhir September 2018 eta teh. Jadi barudak kieu nya ieu teh sabarang mah bareng jeung sangra teh Ipei. Mang Ipei, Terus si Bogel, Angga Bogel, terus Emon, Rian, Iyong, Tayong, salah satunya Iyong anu dibawa ku Ujang Oray di Cara TV. Alhamdulillah sampai ke detik ayeuna orang masih kena menjaga silaturahminya walaupun jarang konten jeung beliau masih kena alhamdulillah sarehat. Jadi boy pertanyaan anu tadi ente asup karena ia pendiri. Lanjut ke pertanyaan kedua meninggi. Lanjut. lanjut orang wae. Lanjut aja ujung lanjut. Orang. Itu buah-buah cecepilna. Suuk geja kumaha. Ngus mang boga 1000 teh mang. Oli korek kuping mah. Daripada mereka kopi aya lingis. Kuringis meni oge. Kagok. Bener. Lanjut. Kumaha kesan selama gabung di Cara TV? Nah, dia pasti Gabung di Cara TV, kesan gabung. Pasti bener jauh. Serius. Jauh jadinya. Jauh. Udah deket. Deketnya. Mangga. Pajeng. Alhamdulillahnya kesan kesana di Cara TV suka dukana aya teras suka dukana aya di Cara TV teh terus kurang alamun cek orok teh mah ngarangka dimulai kokoronangan sampeikeun ka ayeuna kuno barudak anu ayeuna istilahna regenerasi nya Generasi. alhamdulillah gitu jeung sim kuring pribadi Adalah singkatan regenerasi berarti. nya Hari rena naon? pokoknya awak penerus Udah eta. re atuh eta mah Pasal teruskan. Balok nu kelas. jadi Cing aja serius ya, Nak. Serius. regenerasi lain-lain Mang Ujang Pakum nya soalnya naon aya anu non disebut nate kasibukan anu teu bisa ditinggalkeun. Paham. Padahal mah Cara TV kumaha Ujang ditonton Bagus. support da soalna naon eta cikal bakal Mang Ujang kenal
kakenal ngaran ada tidinya mata lain-lain mohokeun lain pakum gitu ai Mang Ujang mah non sabab henteu nya istilahna pakum Ya lah rese ngobrol teh. Panjang teh asuh lila. pokokna mah Nah pakuma kudu ngagedean mun di pakuma. hanya disedot atuh mah ngagedean geuna mah ngagedean ai pakum tah ku sabab gitu Mang Ujang mah kanu regenerasi ayeuna Mang Ujang aya doana Berarti aya selanjutnya pertanyaan. Jangan heula berarti. gampang wajanganna terakhir ieu mah doana heula kayak wajanganana Halus berarti itu ditanya oleh mana geus paham. Paham. Jauh jeung tadi. Pengen minum paham sih mah. pahit ya kau pahit lain pahit ningali ka urang abang aing hidungnya telah pahit sekali Gitu diomongkeun ieu pan urang keur ngupload di YouTube ge arapaleun batur teh Mang Ujang pahit geura. Tong diomongkeun. oh gitu Tong eta. Bapak si abang geus ngasaan meureun. Pan salamot. Oh, jadi pahit. Kesang. najis ya najis Lanjut eta wajangan. doa kanggo regenerasi mudah-mudahan sim kuring aya waktos ku sim kuring dibantos istilahnya dibantos deui dinu naon segala macam hal Barudak engke tunggu video selanjutnya bakal aya frame Mang Ujang orai deui. amin Doakeun eta kala ieu lamun barudak aya nu satuju ya asup frame kana DVD. Komen dina kolom komentar satuju. Oke? Si abang ge tuh. Jalo. Tadi ge teu nyambung. Ieur. Teu nyambung. Itu mah. Bae atuh Mang. Ulah. ulah naon ulah saeutik eta pokona mah kanggo regenerasi ayeuna kahiji barudak sing semangat Amin. Doa. Ya. Jangan eta mah. nya sing semangat teh lah Doa. eta doa aing mah Asli nyambung deui wae. doana sing Doana. sarehat Amin. naon anu dipihareup ya dipikahareup lah dipikahareup ku Tuh, naon Yang diharapkan. diharap, hareup jeung hareup beda sih. harap jeung hareup Hareup mah kaditu. Aya tukang balik hareup Ya. piharep. Piharep. Atuh mah no atuh dipiharapkeun parabutkeun abi. Cara raya. Iya kan garut. Bisa boy. jadi nu dipiharap ku Mang Ujang. lain ku sararea nu anu aya di Careuh TV sing aya jalana Aya jalan nama lempeng. nya sing aya jalana sing aya rezekina Rezekina yang aya. penting mah hiji sing sarehat dah unggul Amin. dan naon urang loba duit urang hayang anu tapi teu sehat mah moal jadi mah Yo dari ceboran mah pasti. Kapan ada orang pepelakan dari ceboran? tah eta pokona mah sing sarehat sing ageng rezekina Amin. gitu Amin. Sing loba Ieu teh aya dua orang deui Mang Ujangnya anu ngaran teh Rere atau Bungsu terus Mang Jo ge teu tiasa ade menuju di Bogor ieu teh. Insyaallah suatu saat lah insyaallah kapayuna biasa tadi sorangannya. Ya, salam sangat. amin Sarang Bungsu sehat-sehat Bungsu. si bungsu Salam Mang Jo gitunya pokona salam pangbaktos ti Ujang Oray Nah, eta. Salam satu di sim kirung oge sim si kuring. kuring Nah, di sarere sang Rere sareng Mang Jo oh panjang nah. masa gitu namanya. Yo balik sekali itu. Jor. aya heran gitu jadi Asal di Texas aing mah nulis itu. Lanjut. Kita doana nggak usah segitu. nya pokona sing sarehat teh doana Itu ya utama nu paling utama awak nu kudu sehat Amin. dan segala sesuatu mun teu sehat mah moal jalan Nah ini wajangan berarti nya. Wajangan. Jadi kiat. jangan kiat kanggo barudak jeung nu pokona anu nonton nya anu istilahna anu aya di Careuh TV tah wajangan teh abi
Bismillahirrahmanirrahim. Kan orang teh orang Islam kudu segala sesuatu teh kudu make bismillah heula. Nah, we jangan kanggo barudak Careuh TV khususna regenerasi keun ari anu sekolah pada tukang we nya. Nah, itu nangkot we. Eta nu pigar teh. Nu penting mah naon aya angin Calengan sigana stroke ieu akong. Untuk bengong ieu. Tuh kan. Muka. Sudah gelo sih tau nama kieu berarti nama bardaknya timbang ujang mah ieu urang wakilan. Heeh, sok semakin jaya di udara khususna kami generasi sing regenerasi lain regenerasi sing sarehat tetap semangat dalam berkarya. Jadi gitu jadi ya. regenerasi teh nuluykeun tong urang. aya ya bah dangukeun Iya jadi nurut. ecek peribahasa Sunda kan tong aya getas harupan naon eta Tong aya geus harupakeun. nah jadi lamun cicing satelit gitu Ieu teh karek aya sakieu boy. Komo lamun Mang Lasun di jadi ya urang jadi lamun urang keur muncul kudu kuat angin lagi mau ditepakan kudu entong kagoyahkeun ku angin Itu goyahkeun gitu. jadi kudu tegar. tegar Pokoknya pokoknya aya singkatan tegar. Kudu tegableug ka era umurnya gitu. nya eta mah lamun anu di jero gitu pokoknya mah kanggo baru regenerasi Careuh TV semangat jaya di udara pokoknya mah berkaryana sing tamah edan Berarti berenang mun di udara mah kudu di kapal. Iya. bah aing kudu kopro bah aing Nya, kan di udara. Asam bedengnya katanya penyambung eta. Ayo biar gitu, ayo menjelaskan. gitu Oh, sok pinter teh aing oge nya boy tak ieu. Nah, pancen nyebut ieu wing gitu. Geus itu. nya pokona mah gitu weh Nah, berarti bener. Jadi doin kan. naon cing Ujang orang yang suka pemajikan kan. Aktivitas. Bener-bener jadi kalewatnya. Aktivitas naon setelah vakum di Careuh TV. kan tadi saya geus dijawab urang Nah, tadi mah tidak dijelaskan tadi. oh Si emang ada galembur. Jelas. nya daeng teh hunsip sia teh Heeh gitu. Jadi hansip. hunsip Oh, jadi hansip. alhamdulillahnya eta teh hansip teh Oh, garda terdepan kan. jabatan tertinggi. Jangan dianggap rendah, guys. Walaupun itu Kang Hajat Weh. yang depan berem. Walaupun bebaturan adrem, tapi wah garda terdepan. Semangat terus Mang Ujang. pokona mah Kembali barahakan ya. Oh, bro. Sok atuh heula. Biarkeun heula pertanyaan. Jawaban. Salami paku ngosom biarkeun heula. Keureui. Siapa mah aing seuneureui bah. Cai, aku cai. Cai. Geus gaib. Eta naon? Gaib. Bisa leur. Salira lain pakum disebut lagi. Jadi istirahat. Jadi ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu. Contohnya Memang sih ada beberapa faktor, guys. Bukan vakum sih. Jadi karena kendala di kamera sih sebenarnya ngomong. di alat. Di alat lah, di peralatan kita itu terhambat. Jadi mungkin penggarapan kontennya di stop dulu gitu. Jadi alhamdulillah Oh, enak. pan eta ge seueur anu narosin ka aing teh kabi. Nah, Kirung gitu. Ya, mana? Kabi ge Aya cing teh kitu. Kami ge seueur. Jadi tah ayeuna orang klarifikasi. Jadi mudah-mudahan ti ayeuna kapayuna urang tiasa babarengan di Supreme di Careuh TV. Mata minta doana ti barudak sadayananya budak ya. Siap. Intinya sing sarehat teh pokoknya namanya
Lain. Lah jadi di ditu sebenarnya aya Mang Irwan di belakang layar, aya Mang Lasu. Goron silakan beri gerak. Beranya Goron lah. sok sini kesek Musoba teu panggih wing. ya di Langsung. Ke dia Ayo Tong masuk. Mana dipakat ya. tuh? Dibuat atuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ka tukang atuh jalan teh. Ka tukang jalan ka hareup. Astagfirullah. Guru ka hareup Ka tukang. Balikan deh, balik. Kemana? Kemana? Gila aing mah. Waalaikumsalam. Tengahnya. Ya ceuing eta ucing. Pengen cilap. Apian, Bang. Nah, ayo Mang Langsung mah tadi tos saros. Kan atuh hadiah atuh nyusul rek naon? Begitu. Selama ini kamu teh kemana aja? Aja we, Bah. Saya masih sini. Guys, Pak. Guys. Saya ngajaran. Oh, bener. Paling basah, guys. Motor guys. Guys. Ya. Asa boti hideung jadi. Mami aing coba. Tapi rindu tuh, Bang. Rindu tuh. Rindu teh aduh ku etana aing mah. Apa tuh barudak ya? Iya teh aya Landiana. Naon tah? Trio rungkad. Tong. Tapi kan Bang Lama bisa dua versi, bisa bicara putra, bicara putri. Nah, cek surat sekena namana. Eta era ku. Surat sekena. Hah? Yang era ngapola aja. Oh iya benar biasa salaman. Enggak ada satu ini. Jadi emang dia sarang bungsu ya, panggil bungsu. Tadi itu inget ya? Ya. Tadi itu. Oh, lama pas Kang Bungsu mah. Teh, awewe. Itu awewe. Pakai Bungsu, oke ka Mang Rere. Rere teh bungsu teh Apa tadi tilu? dua. Teh Rere Bungsu sareng Mang Jo. Anu di Bogor. Menuju di Bogor. Nya gitu. Aya sih, kemudian aya Japar, Abdi TV. Oh, Kang Japar. Kang Japar Abdi TV nya. Satu lagi simpuring sapara kancayong bicara TV nu lami. Taika. Aya. Ya. Pas hari Pemain lama. Bang lama unggul gitu nya. Itu nu panggelanna we aya ada IP. Kang Ipe, Kang tuh? Iya. Nah, itu. Kamera itu limlong kabi. Kamera itu templong kabi. Guys. Itu kamera templong kabi. Sok ayeuna kekerasan naon deui atuh teh. Wah, mau jasa. Kurunya pun sound system bola. Japon. Bae asal ulah disawer. Tanggur malek boy, ngomong boy. Jadi Mang Langsung teh ya pamirsa anu ayeuna Panggil barudak careuh ya. Itu Iya teh Mang Langsung teh tiasa dua sorak. kadang-kadang kulitnya sih emang bisa berubah. dia orai. Wow. Oh, udah orai. Berarti ya kan kulit kedua hider ya mah nya. Kayak mengkarbonas. Si Mang Langsung teh jelema anak si Keno. Nah, cing ayeuna mah urang surupkeun heula atuh, bah surupkeun bah. Wah, Iya nu kasurupan iya, dong. kesurupan. Balik. Aduh. Nah aja. Sampuraun katanya tentu ka maksudnya gimana? Bagaimana? Pokeur gitu tah. Jiwa seni mah kieu ya. Tanya. Hiji deui kalewatnya. Ai Mang Beno sehat. Alhamdulillah Sehat Mang Beno. Aturane ka Kang Beno ye. Obos atuh ayeuna mah obos. Bos. Dalam bermain kan. Oh. Mamang we nya, mamang. Nah, rewasan gitu dia Kang mesti Beno katanya. Ben. Ben. Nya kitu Ben. Nah, ngasih batukeun. Mantap saya. Ari euy ceuk ka mana wae.
Aya we jam si mana ya? Kalau bakal ke sadayana. Dah, ayo cek eno masih. Pangkong kan engang sehat ya amin semakin beras channel cara TV banyak kan kamu yang Iya tuh. oh dah itu kakaknya alhamdulillah ngecor masih ya teh dicor masih kapan dua aja dicor osok Sampai pangkar aja. itu pengker lo itu pengker di payung Nah, Tapi biasa naik motor listrik. Yo, listrik ya, Cek. Motor, nun, hanapeun tihang listrik. Sebutnya motor listrik begitu teh. duka atau komisi itu mah ya ada oke matic spek Bawa huntuhan itu mah. ada bagian Kamang dayun aduh. Oh, iya, Kamang dayun. Oh, Mandayun. Yang tadi aku tuh kamang dayunnya mudah-mudahan sih yang agama Mandayun. Kalau Kamang dayun nanti sehat selalu. ada Kang Omang Dayun. Eta cek eno mah. Ya, satu naik motor listrik itu Sumayana. biasa tuh Anu motor listrik langsung ayeuna. nah Nah, motor anu jemping digas teh sama soraan bobo-bobo. kan mah ya soraan dia itu kehidupan mah anu tuh kehidupan ya soraan kan kehidupan ku cenah oge aya soraan motor pae Aya tisu tuh. Kita ngabuda juga kuda. Lo bating hakan diri. Udah juga kuda rengong. Sila. Pahit sih orang mah pahit. kadang abis di pengker yang orang pahit Cek, mun naik nang Eropan kumaha? anu panaon spek Song-song. Ya, jadi kamu cewek menghirupan buka pegangan hidup. Nah, Bang. dipegang langsung hidup. Kan? Ya, Malis teter heula langsung nah, hidup. langsung ya. Pegangan hidup. Ada buat seksenya, neng beli ya pakaulan naon, jadi aya ulang tahunan, hajatan panggilan nangunya pasti yang orang itu nggak Ai si cewek naik kue. Oh, dapat apa sih tadi hansipnya? baca nabu kayak keamanan mama. Benar. Tak kalau menjauh, ya pula. Kadang-kadang juga gitu loba. Jadi MC Kak. MCK. MC konanya. Ini kan. Ya, ayo ganti bahwa lagi gitu. Bahwa lagi gitu. Pan urang teh jadi Kak rada kolot jadi nyebut MC Kak. Jadi panggedena Kak teh. Lanceuk Kak teh. Oh kakak. Kakak jadi kakak. Jadi MC Kak tuh. Jadi MCK. Oh, benar panggilan kakak teh orang gua orang Kalimantan ya kakaknya. Ya da bete ieu raya-raya jubluk gitu. MC. Iya. Nah, jadi di dieu teh asa wae aya Abi, aya Mang Ujang, aya Mang Asung, terus Sekeno, ya mah aya duaan ya mah. Duaan. Aya Baoni. Bagus sakit dong bang. Nah, ya aya Cibut, aya gede aya anu kieu nya carita tanya. Anu awal urang haharewosan hayang ngabangun channel duaan Aji jeung Mang Irwan. Taya jalmina. Aya gitu. Ya itu tukang layar anu nyawa kamera ke sana. Aya tadi kan Mang Irwan. Nah, Mang Irwan. Tingali dedegana juga Koboy atuh. Koboy Texas apa? Iya, ayo sugan wing komoy ngolonong. Katukang lain ka Ngatukang. Tukang murim. Ayo ke awewe murim eta mah dibalik. Sakang. Kang di jalan lah. Dia mah gerang tangan urang teh silaturahmi. Sekian mah hayang di laut.
Oh iya, Pauge. Aturan kau gak lu bilang. Soor, Iko. Iko, Uge, yuk tuh. Mang Ubed. Ubed. Makan Heridung. Herdung. Yuk, Dahdir. Adir. Adir. Yayan. Keor. Ya, banyak. Guru Raja. Kan pernah mainnya Koleja oke. Koleja. Asep kata. Pokoknya mas sadayana pernah berjuang di cara itu, mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, sukses. Apapun yang direncanakan kalian semuanya tercapai dan Allah Amin. Ya Allah. Ya, kudangan di mana simpan kuda? Saya berdak saya pertama Harewasan cenah. Harewasan aja ngasal ngomong. Jadi cara tipe jadi kayaknya ngaran cara tipe itu sebenarnya lebih adik pribadi. Hiji ya, kedua aya rekan jadi IP sehat selalu IP anu juga ngaran cara tipe itu IP sebenarnya. Terus disepakati bahwa cara tipe itu dibikin channel. Nah jadi tina cara tipe itu carita riweuh. Jadi apapun ceritanya tetep riweuh gitu. Riweuh. Pokoknya mah nyambung oke, pokoknya mah riweuh gitu. Nyapan tadi oke gitu. Lamun barudak hayang nonton YouTube anu teu rame tonton cara TV. Nah, gitu. Mau rame gitu nya. Telepon yang gitu. Apa sih eta? Sayang. Mana ya kakek? Lu ketemu Kata bos lah boy. Ya. Ya. Bisa sama dulu. Saya guna melihat masalah barang. Tapi minta salaman ini kata minyak doma. nah kayak gitu. Kita jawab lain gitu salah orang teh ke Lempang manggih domba manggih tamang ada betok ada domba yang bisa disetep gitu setep domba Ke mana tuh mau lu? Isetep kemana? ditungkang gitu aja maju Kita ngapa jadi nyetet domba itu? Kumaha ya? Hati harus begitu. Itu kamu setep. ditep aku suku tengah Yang pakai kus tengah. eta da on terus eta candi off eta kamera on setep Jadi potong tuh. Baiklah. Dikuatin. Yang itu Oh jantan lain teh. Istri 2, pamdet 2 gitu. Kilo baru sarudinya mah. nya bener dua jo Oh, kami sedegan dia itu atau itu lebih tinggi terus tinggi anu kenehnya. Alhamdulillah. di orang deket mana? wow aman Bisi kudu disetel. Bisi gak ieu aing. ya alhamdulillah Emang so lanjut ya obrolan lanjut guys Enten itu Ayo waktu beberapa menit lagi. Potong Ridwan dia kesibukan ayeuna naon wae ieu teh. Wah, banyak waktu lagi. Gila dia mah. Dia Kang Jam ngomong. Tadi itu lah jawab bisa jawab itu. Jawab mau. Enggak sih nanti kudu ngajawab lain. lain orang jadi aneh guys terpanggil ngesila kan jadi leuwih garingnya anehnya anu hiji kieu hiji kitu anu ieu kita ngadoanya kitu we cenah teh oge ampun ya Lain kurang ngariung deui nya. Apa neukeun? Kuat. Cici. Bener lagi gituan. ngariung deui Ngariung deui masorangan berarti kan dia. masalah rea susah kumpulan saya Ada geus ada tepak deui. jadi kieu nya intina barudak mudah-mudahan urang
bisa asup friend bareng gue nya walaupun ke KB tapi aya salah satu anu bisa aya waktu luang konten bareng doakeun anu satuju komen satuju nya komen satuju sekali di komen satuju Pasti satu. Satuju pokoknya mah. ya permintaan di barudak kabehnya tapi ini aya konfirmasi orang sarang Mangjo terus Bungsu oke di belakang layar oke guys Oke. paling sakieu heula obrolan orang mudah-mudahan pertemuan ieu bisa dijaga dengan baik bisa tetap menjaga silaturahmi dengan baik urang doakeun urang saraya sing aya dina kasehatan Amin. ginanjar kawilujengan sadayana dina rumah tanggana pokona tentrem ayem Runtut raut samawa. samawa terus tina usahana mudah-mudahan usahana lancar rezekina melimpah barokah gitu terus pokoknya mah intinya mah doa terbaik buat semuanya yang nonton juga ya sehat-sehat mudah-mudahan besok mendapatkan rezeki 1 miliar amin ya robbal alamin Rezeki yang tak terduga. Tapi Mang, sigana mah pasti sare tuju. Soalnya ieu sakian oge ramena siga nusa. Apaan cara TV? Tadi kan judulnya cara TV. rame teh cek mana buat cek nonton mah teu rame nonton Kan bete geus ngadaraan nih pesimis mudah-mudahan Amin. mungkin ditutup sakieu we nya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi tong hilap like, comment, share, dan subscribe. Tah gitu pokoknya mah real. Tah gitu. Tah gitu mah. Tah gitu. Assalamualaikum. Jadi jargon. Tah gitu pokoknya. Jadi jargon terbaru dari TV. Tong di pikiran bisi gering. 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 Barang. Gering. So bareng-bareng. Tong di pikiran bisi gering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.